lain keur hibar-hibar kamonesan eta tah budak bisa ngapung naik heulang atawa disebut burung apabila teh keur ngalawan Raja Abraha. Ayo urang mulai budaya-budaya urang sorangan tuh abringkeun raramean hebat pokona ulah hilap ngadongan dina sagala rupina jembar dina sagala rupina hibar-hibar kabudayaan Desa Sidaraja mander dina sagala rupi kamonesan-kamonesanan. Amin. Hibar Maulid Nabi di Desa Sidaraja, Kecamatan Cawi Gebang, Kabupaten Kuningan. Ulah hilap ditinggali kamonesan blok-blok anu sejen nya.
Iya aya gajah. Iya aya onta. Aya ditu kuda di ditu tuh. Aya kuda, aya onta. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ayeuna urang keur aya di lapang keur ieu keur non keur magalul kiam keur malul kiam geus. Aya burung ababil cenah. Aya burung ababil tuh loba komonesan anu secen. Urang review komonesan-komonesana. Bismillahi masyaallah wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allah muliakan. Insyaallah pada malam hari ini agenda kita pada tahun 2023 atau pada tahun 1445 Hijriah yang kedua kalinya Pemdes Sidaraja mengadakan peringatan Maulid dengan baru di tahun ini dan bulan ini. Mudah-mudahan akan setiap tahun. Amin.